darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah. Orang Cirebon ketika hayang nyaho poe Jumat kan aya Kangjeng Nabi Khidir alaihissalam jeung Kangjeng Nabi Ilyas di Mekah di Masjidil Haram, Jumat di Masjidil Haram, maghrib di Masjid Madinah. Selalu unggal Jumat. Hayang nyaho cek coba di mana tak Kangjeng Nabi Khidir teh di mana jeung kos kumaha. Nanya ke kiai-kiai nu sejen teu jauh ayalah seorang kiai Indonesia di Indonesia. Nah, coba tanya ke kiai anu. Nah, kiai saya ini rindu sama Kangjeng Nabi Khidir, pengen tahu yang bagaimana tandanya aja tandanya. Sekali dua kali itu bisa. Oh, karena maka sumpah wallah saya pengen tahu. Oh, kalau pengen tahu nanti kalau keluar ada orang yang tangannya dibelakangin, di belakangnya ada tasbih warna merah tapi tidak terlalu merah. Itulah cara ditungguan baik itu. Masya Allah ayah ngarupa aki-aki tepikar sepe janggotan lain si iyo oh. Rudi bener di katuganggeun mawa tasbih warna beureum langsung ku janda cek ewak sasalaman bener ieu kan tanda Kangjeng Nabi Khidir eueuh tulangan langsung keluar minta didoakeun minta didoakeun langsung Kangjeng Nabi Khidir ngomong Kangjeng Nabi Khidir, saya ketemu dengan Anda aslinya dengan guru Anda bukan dengan Anda. Kok nyahoun pesuruh guru Anda nyahoun eta kos kitu teh sahanu nyaho tah waliullah mah nyahoun karena kamu maksa terhadap guru Anda sampai sumpah-sumpah. Jadi yang kelihatan bukan Anda, yang kelihatan guru Anda. Waduh jalan masalah geus lain eta waliullah teh seperti kos kitu. Ketika orang dititah nah iyalah aya rahasia ku waliullah mah. Nah, kok bisa kajahoan kos kitu teh? Sebabnya nangis jadi habibullah kekasih Allah. Mahram Allah, penganten Allah. Eueuh nu nyaho kecuali Allah, walaupun ditutupan, dibelenggu dan lain sebagainya, tetep bae kajahoan. Masya Allah karim. Jadi urang teh dititah ai butuh mah kasangu atuh usaha. Ai butuh mah kana dahareun atuh jadi karyawan. Ulai dahar gembul gawe embung. Ai pake hayang bagus, imah hayang bagus, ai utah kedul usaha. Dititah ku Kangjeng ai beuki dahar neangan dahar. Usaha tani gawe dagang ngojek dititah lu bener dagang mulai sok sadagang-dagang bebeja mah telok untu ai dagang mah teru jambung mere rugi bae dongengna kadang-kadang ditipu kadang-kadang untungnya jambereun lamun rugi mah moal dagang terus eta dalil lu pelit bokos kita teu berkah aja sok kasinggungan jelema teh atuh masing-masing bae sih ai henteu mah henteu bae ai heueuh mah atuh heueuh bae ngan gedean ka heueuh. Ejeng dititah dahar teh kesang sorangan ulah batur nu digawe urang nu untung batur nu jual beli urang nu menang untung batur nu digawe jadi karyawan urang nu menang jatah
nek naonan dari kos kitu gawe henteu naon henteu ai jatah hayang cek urang kulon majapuk jatah empuk aduh Gusti Allah Kangjeng Rasul teh ngajelaskeun kaunggulan seseorang anunyana mawa tambang, mawa patik, mawa golok, mawa kampak sesuai jeung kebutuhanna ka gunung, ka leuweung. Nuar kayu ngalaan suluh kumpulkeun talian, panggul, bawa ka pasar, jual. Hasilna pake ngadapakahan dirina anakna jeung nu dibutuhkeun ku jana. Masya Allah hebat. Abu Nawas ge pernah muriangnya barang muriang ningali dunia deu hartina aing daripada engke paeh dihisab ku dunia lah aing mah nazarkeun ka pamajikan neng saksian kakak nazar mun cager ieu kuda anu bagus teh dek dijual kalawan harga nu murah batur mah 1000 dinar ieu mah dek dijual teh lah ngan 200 dinar bae kunaon mangka nazar kakak geus teu nganggap kana dunia mun cager dek dijual murah atuh kae kos kitu mah teu kebal cager upamajikan kan ditegor ka pan kakak nazar besi gering deui kuda nu bagus dek dijual heuh nya bawa ku jaga ka pasar bejakeun kuda bagus dijual murah ukuran 1000 dinar tapi cuman 200 boh jelema atuh nyongsrong kabeh boh atuh perebut atuh henteu saparapat harga acan ngacung kabehan saha nu siap kula jadi cek ieu mah nyumponan panazaran kabeh ngarusapan ka Abu Nawas hebat amat Abu Nawas geus teu nganggap cenah kula mah ye kana dunia teh geus teu nganggap jasa mantak dijual murah jadi ngan syarat kudu hijikeun jeung ucing-ucingna 800 hargana sakitu bae kira teh harga kuda lawa dimurahkeun ngan kudu sapaket jeung ucingna 800 sakitu aduh jadi cak Abu Nawas teh kan teu salah kan teu laku atuh bawa deui carekan ku pamajikan masa murah-murah teu laku wallahu a'lam teu mungkin kana teh cek pamajikanna ieu salah meureun nawarkeunana ade kukula ulah urusan kakak urusan neng aja deh bisa tuh laku gitu atuh wallahu alam geus kitu bae emang kumaha kitu mantak teu laku nama ai ieu nama ieu kudana tetep dijual 200 sesuai panazaran ngan kudu sapaket jeung ucing-ucing hargana 800 cek pamajikanna kakak pinter oge nya tah eta teh ngalambangkeun naon coba ngalambangkeun naon ketika jelema gering teu nganggap kana dunia dinazar-nazarkeun beuh keur gering mandek mereka masjid anu dek mereka majlis anu dek meretah baikeunan ke kadulur-dulur lantaran dek balik ka ditu sieun besi ditegor ku Gusti Allah teu kebal sehat ora jadi sudah kohe widih mengkonon teu jadi teh balik deui tah ka resep teh balik deui katalah Abu Nawas teh kos kitu horenganan jelema di mana-mana endek ka Mekah persiapan
deka akhirat ge sehat bararasaan moal waka gering asana isuk ge aing asana isuk ge nyin kahadean teh ya babari keur gering mah beres sehat deui we teh atuh koret merepet dur pet balik deui teh jelema teh keur sehat bapelit mentak sekali-sekali ku Allah dibere gering Haji Pendi mah ngomong aing alhamdulillah tilok dibere gering jauh Firaun ya tuh mah ge baheula tilok dibere gering mah bahayang dihebatkeun hebat beuh fisik Bang Haji mah tilok gering-gering pugu jore hayang dihebatkeun nya mah jore teh gering-gering teh jore nu bagus ba doakeun sing gering jeung sing terus ka ditu dah keur gering mah bener letik dunia teh letik biasa nanaona agak balik dibawa ke mana aban bawa ke rumah sakit putusan dokter kudu ICU geus boro-boro nanaon kan leuleuh dahareun jeruk geus teh nya ya pamajikan emak aya singgir kenapa kemai geus teh aya atuh resep ge sehat ditangkep nangkep deui ye lain cok cek ya si eta mah atuh nangkep ge si itu na geus teh nangkep lah ka ulah sok ngabohongan diri ka ulah sok ngabohongan diri ka lah atuh geus bae narima sakitu ayana geus jawaban mencari jawaban mah kan orang atuh lamun indah so teh aya jawaban ieu urang seri itu seri orang nangkep nyana nangkep eta kan aya jawaban ngaranna ai sepihak doang mah atuh sakabajikan anu geus-geus lah bener tah dunia litik ketika gering nangkarak keluarkeun rumah sakit malah mapan keluarga nih ulah ngabejaan bahwa penyakit na ieu geus teu bisa ditangani ku dokter geus ulah dibejaan besi haju langsung hos ngalenyap jana ulah ngabejaan ge Pak dokter geus teu sanggupeun tukang urut geus teu sanggupeun ieu mah bapak mah tinggal ngitung jam doang sial udah badak lamun urang alayan nu paeh ulah sok aju nu kos kari itu didatang-datangkeun abah penyakit naon yuk penyakit anu ye tetangga kula ge penyakit kos kieu paeh kadenge kan gue nyana goblok teh budak usir jadi neuleuh dunia nanaon dah urang ye urang dibere para raid angsongan jeruk angsongan apel angsongan bakakak kaditukeun sebab urang geus teu hayang segala rupa urang borok dina suku aju dibere sapatu nu hargana 20 juta teu hayang urang teu hayang los kaditukeun aku urang borok suku aing Haji Pen dibere nu geulis paling ge kunyana di toilan doang alah toel cek awe da naonan dieu aing di toilan doang mah getek cek cenah tuh nah guys kan itu paling ngecek Haji Pendi tengah itu teh hayang sebab geus harapan nah ieu ge dunia teh kitu hek dibere sehat deui boh jahe nu itu ulah kusaha nu itu ulah kusaha sehat deui mah beda gergering makan gering itu kumaha itu los aing mah ridho cek beuh pohara ieu bo itu tos sebab jana teu butuh nah dunia ge kitu teh ieu Abu Nawas teh lain sembarangan horenganan kinayah ketika jelema dibere sehat deui atuh segala rupa ge teh jadi deuk ngajual murah ge kudu sapaket jeung ucing jadi tetep 8 juta 1000 didar keneh nah kembali deui ka aslina numadak jelema lamun geus daek pepegatan jeung dunia
geus hebat hirup kene daek pepegatan jeung dunia carana sodakoh-sodakohkeun pake syiar-syiar eta geus hebat hirup di dunia na aya lindeu ka nyana tapi daek pegat waduh pan urang mah leungit sapeda bae ge beuh atuh leungit sapeda modal nangis beak motor hiji parah pada eta bakaran nah mau ieu kinayah mau tambang mau pedang neangan kayu bobeungkeut kemudian panggul jual berarti berdikari lah menurut kurang mah teu kudu kieu teu kudu dek neangan kayu ka mana kuari urang nurutan hadis ieu cenah yu urang neangan ka leuweung itu hayu atuh ka leuweung mana tuh dudu imah nu keur dibangun teh heuy atuh sia di borgol kajeun pake janu bogaan eueuh kudu dek neangan kayu ka mana urang leuweungna jaga seueuh di urang mah tuh gunung geus eueuh gunung mana anu kuari bisa ieu mah sakadar gambaran berdikari geus urang kuari mah tuh jadi karyawan asal lu bener jadi karyawan dagang asal lu bener dagang ngojek eta leuwih hebat daripada jadi PNS ji atuh gojek bae teh mah berdikari sorangan aya PNS mah teh mah kokocorona ge teu jelas atuh teu jelas eta mah menang hebat doang ginding doang padahal mah seuneu mah lulu di beuteungna je aing ngojek mah seuneu ngan leutik lah seuneuna ai dut-dutan mah gojekna di mana cenah kula siapa tanjak ka ceglok naon dire dut memang teh nu diboncengna ge deui ngarasa ngeunah deui ajeuna kok teu direm ka tolol nu diboncengna aduh masyaallah ai ditanya teh kalau mah sedekah susu bae cek ya tarolol kabeh ge ieu wa anna may yaf'alu dzalik sajana jelema anu migawe modal kitu yakni berdikari sorangan khairun lahu leuwih bagus ka manehna tinimbang nyana ngadatangan rajulan zaya sarin lalaki atau seseorang nu sugih wa yasalahu kemudian menta syai'an min mali usaha sanajan leutik kadeleuna hina leuwih hebat leuwih mulia leuwih bagus tibatan nyana menta ka nu sugih Allah karim kiai yang boga pondok bagus teh haju menta beungeutna bakal borok ke jaga di akhirat henteu kudu hayu bae amalkeun sebisa-bisa dah henteu tergantung ke pondok bagus majelis bagus ilmuna bersihan coba ge kajeun ngalalampar masalah handapeun tanggal kayu cara kidakok seh dakok bae nya da mah handapeun tanggal kayu bae geus kana mah gaeuh jeung murid da gitu menang leuwih ti tilu opat hiji kaluarkeun opat hiji kaluarkeun ulah hayang loba ieu mangariung titah tausiah jelemana aya 20 ya majenalah orang atuh ngariung beja sarua bae niat geus bagus kalau anak balik bae lah teu kudu tausiah bener kudu hayu bae tausiah sanajan saeutik kan ya Allah tapi amplop mah angger kan jagenet garila mah kadang-kadang Masya Allah karim hayu kerada batuk ya kena seetik ya ayo keluar ti dinya ngajak jerek bae belah ditu cak urang dinya tek batuk beneran gitu eta teh maksudna daun maksudnya saya tikan kurang giat lobaan giat berarti geus lain lillah Masya Allah karim hese urang hayang lillah teh hese jasa yang lillah teh lain lalagaan hese Allah karim sawaun autahul masul apakah nyana mentah haju dibere kudu dipentana atawa memang teu dibere ditolak kalawan penolakan nu bagus sarua bae tetap teu bagus rajul alladzi yubashiru wallahu a'lam bissawab
Bismillahirrahmanirrahim. Fahadha at-tayyar yakunu fi batinil arif wa huwa al-insanul haqiqi wa huwa habibullahi azza wa jalla wa muhrimuhu arusuhu kama qala Abu Yazid al-Bistami ahlullahum araisullah wa fi riwayatin awliyaullahum araisullah yihi berte lain hiber apak-apakan kadeleku urang ditongtong Haji Pedi bisa hiber atau ditembak jelema lain yakunu fi batinil arif aya di jero batin jelema anu wauh ka Allah ilah wa huwal insanul haqiqi asli na manusia eta urang mah kuari campur-campur kadele ku jelema bangun jelema padahal mah urang ngarendeng jeung sapi ke ngomong kabut teman saya cek sapi kamu teman saya gitu cek kebo bukan ini mah lebih dahsyat teman saya di aku kok kebo ku sapi di aku ketika orang aku jelema bahwa saya adalah manusia kebo seserian datang ke ompong kebo ge yang serikeun jelema ngaku jelema sia batur bae teh jahon aing menyaho sarua sia jeung aing nyatuan malah mah aing mah magrib eureun sia mah terus wae cak kebo emang aing teh yaho aing mah eureun jagara di sisi yeun di kandang cicing bae geus sana aing asal penting eureun sia mah kadeurna ku aing terus bae leuwih dahsyat tibatan aing terus ke gedung-gedung ngopi gedung-gedung yusu aya nasi goreng nasgor terus trek aya bae mie tek meuli deui sia mah terus bae penting saeutik bae Indomie di endogan ngambo atuh sia mah leuwih ti aing sabenerna mah sia mah kakak aing cak kebo urang kalau kakakku jadi jelema heula atuh jahoreganan jeung kebo teh kakak adi jeung sapi teh kakak adi komo si eta mah betul dia dianggap rajaan aku kebo inilah atasan kita wa huwa habibullah azza wa jalla kekasih Allah azza wa jalla bahkan mahram Allah bahkan papanganten jeung Allah bahasa waliullah sebab hanya panganten lah nu duduaan mah indah luar biasa waliullah eueuh dianggapna kabeh makhluk nu ayangan Allah berdua dengan Allah Masya Allah urang sorangan Allah kaduana urang duaan Allah katiluna urang sepuluhan Allah ka11 ma yakunu min najwa thalatha illa huwa rabi'u Allah nu kaopat wala khamsa illa huwa sadisu kalimatna maksudna naon selalu barengna jeung Allah teu dianggap nu sejen Masya Allah kurang kumaha ayat wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid kok teu izin sih padahal Allah teh leuwih deukeut tibatan urang urat genggerong teh nempel jeung urang Allah mah leuwih deukeut da kumaha deui kok urang teu izin falamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi nu ngendalikeun teh horenganan Allah siga urang kan lempang siga urang diuk siga urang ngomong siga urang katangerang hayang siga urang Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi satu ketika urang hayang ka Jakarta ku Allah dihenteukeun mah henteu bae satu ketika urang hayang umroh ku Allah dihenteukeun mah henteu bae aya bae ta kagagalan yahulu bainal mar'i wa qalbi anu paling hebat urang boga kabogoh geus hidup semati janji seminggu deui urang deu kawin di bawah batur yahulu bainal mar'i wa qalbi dikendalikan lain milik sia di lauhil mahfuzna kita milik cocodot oh eta yahulu bainal mar'i wa sok telah mending di ka Allah trek ketika urang bisa ngallahkeun
maka uranglah mahram Allah. Artinya mahram Allah keluarga Allah. Uranglah papanganten jeung Allah. Eta mah bahasa-bahasa jelema anu geus bersanding jeung Allah. Kekasih Allah, deui kekasih salian ti Allah. Mahram Allah, deui keluarga di jero hate kecuali duaan jeung Allah. Papanganten jeung Allah gama gola bi Yazid al-Bistami ahlullahu ma'raisullah. Ahli Allah ma'raisullah. Eta lah panganten jeung Allah. Bapi riwayatin auliyaullahu ma'raisullah. Eta lah panganten-panganten Allah. Artinya papanganten jeung Allah. Geus pala ya'riful arais illa mahramum. Udunya ho kapanganten kecuali mahramna. Wahum muqaddaruna bihijabil insi. Nyana dicadaran ditutup make tutup aring la yarahum ahadun ghairallah ka para panganten kecuali saurange kecuali Allah. Ya Allah karim eta sok inget ka dongeng di ieu teh naon gara-garana rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa dari Grogol baheula ieu mah kan ka di Baghdad. Seorang dokter kedatangan ku kiai ahli filsafat sekaligus wali Allah. Datanglah nyana ka rumah sakit jiwa. Begitu datang ke dokter, babaturana dokter, dok saya ingin melihat bagaimana tingkah-tingkah orang-orang yang sedang dirawat. Boleh. Kamar ieu aya nu keur susurya. Pindah deui aya nu keur ceri, pindah deui. Nu paling ajib terakhir. Hiji ieu di borgol karena dahsyat. Dua ieu di borgol suku nage semenang ka maman. Tapi jana ngomong kieu indah nian hidup ini cek jana. Ya Allah, tidak ada di dunia ini yang paling senang dan paling indah kecuali aku. Bahasana geus pohara jasa. Orang semua ngontrakannya, saya lah yang memiliki. Indah ditongton tak ku kiai jeung ku dokter, dok bagaimana sih orang itu bisa indah sementara tangannya di borgol, kakinya di borgol, tapi beliau bilang indah nih ya, senang betul hidup. Coba kita lihat keluar rumah sakit. Jelema di luar rumah sakit make kuda bagus bun kuari mameureun baby band kieu bae ngalamun jasa ngalamun, tidak menghiraukan orang lewat di hadapan rumah sakit. Dok, lihat orang kaya, mobilnya mewah, pakaiannya bagus, kemudian dia duduk termenung, tidak menghiraukan orang lewat, kelihatannya bingung. Sementara ini di rumah sakit dibelenggu ketawa-ketawa. Dokter, iya juga ya. Iya, makanya dok, coba itu bagaimana, coba penafsiran dokter. Saya juga bingung. Nah ini dokter ikut gila nih dokter. Dok, ternyata orang yang dibelenggu, orang yang dirantai, hatinya bisa melayang kemana-mana. Bahasanya pun tidak ada yang lebih senang dan lebih indah kecuali aku di dunia ini. Orang sedang senang berarti. Kita lihat ke depan rumah sakit, mobilnya mewah, orangnya gagah, bajunya begitu nyentrik. Hari ini tidak pakai jas, panas, pakai emang blow on. Tetapi kelihatannya bingung dah. Ada orang yang badannya dibelenggu, hatinya merdeka. Ada orang yang badannya bebas, kemana gerak, mau apa saja ada,
hatinya terbelenggu. Saya mau tanya dok, maning mana hidup di antara dua? Cek dokter dua-duanya gila semua. Dua-duanya gila semua. Dokter tahu, yang pertama kita pandang orang gila beneran, yang kedua orang yang setengah gila, yang ketiga itu pun gila-gilaan, yang ini mah yang ini gila bohongan. Dokter harus tahu. Coba cek oleh dokter, asli apa enggak gilanya. Inilah orang merdeka. Nunyaho orenganan layak di pulwali ilal wali, nyana hanya gila-gilaan ya nama. Karena embung babarengan jeung makhluk, embung babarengan jeung pemerintah, embung babarengan jeung dunia, diborgol dibelenggu. Badan mah bisa dibelenggu, hati bisa merdeka ke awang-awang, bisa terbang kemana saja dia mau, ke aras pun bisa terjadi. Dibandingkan dengan orang yang badannya merdeka, kendaraan ada, uang banyak, badannya sehat, pilih ini pilih itu, tetapi hatinya terbelenggu. Nah iyalah potongan-potongan anu termasuk si eta mah belenggu gede jasa. Kurang awak mah sehat tapi hati terbelenggu. Ketakutan kehilangan dunia terbelenggu, takut sama istri terbelenggu urang teh. Dagang besi teu maju terbelenggu, takut diturunkan tahta kita terbelenggu kita. Aduh aing besi teu naik, aduh aing besi diturunkeun, aduh aing besi dagang teu maju, aduh aing besi kendaraan aing aya nu mawa, aduh aing sendal aing besi. Etalah terbelenggu. Waliullah, orang yang bebas, merdeka ka mana bae bisa hiber. Awak bisa dibelenggu, dirantai, bahkan dirantainya macam-macam, mungkin di penjara, mungkin di rumah sakit jiwa. Hati merdeka bisa hiber kemana-mana. La yariful wali ilal wali. Cek dok, cek dok. Apa lu? Cek dok. Aduh, masya Allah. Cek dok. Dicek ke dokter, nyar seseria. Dokter gila. Sial. Lu yang gila. Saya udah ketahuan gila, dokter ikut gila. Dicek, bener. Saraf bagus, jantung bagus, paru-paru bagus, darah tinggi, darah gula bagus, pencernaan bagus. Tetapi nyana gila-gilaan. Tisaitik di zaman baheula model koskarar itu karena fitnah. Itu Habib gila beneran ya nama. Iya. Tadi nanek gila-gila aja di gila beneran. Itu Aisyah mah geus kebal gilaana deui. Nah, katebakna ku bangsana. Mata ketika urang asup rumah sakit beda kan tingkah-tingkah jelema gering teh aduh aya nu cicing bae aya anu teu puguh nu dirasakeun aduh sia naon nu nyeri nu nyeri atuh ado-adoan bae nyaho aduh seputar rumah sakit, apalagi di rumah sakit gila dianggap jiwa anu tapi ku bangsana nyaho kula ketika ngalayat ke salah satu rumah sakit jeung almarhum abah karena loba nu wau di rumah sakit akhirnya ngalayatlah ka ieu aya salah sahiji nu dilayat jangan ngedeng bae kieu alhamdulillah jangan geus biasa bae. Tapi barang keluar di mobil eta mah jelema hatena Allah-Allahan bae. Kok kajawan sih? Kok kajawan? Tak urang bingung, ku lagi bingung. Kok nyahueun bahwa hatena Allah-Allahan di mana tandana kan teu nyaho urang. Berarti kan jelema luhur. Nah, ieulah kajawan ku bangsana deui.
Kula bang ngalaya da jependi gering nyaho di jerona karung. Sebab sabangsa meureun manan gitu ge. Tak iyalah ahli Allah ieu keur carita auliaullahum araisullah. Papanganten nyanda jeung Allah. Da awak mandek di mana bae? Di borgol, di belenggu. Tuh masalah. Tapi ruhani bisa melayang kemana-mana. Urusan Gusti awak aing. Waktu berdahar dan urusan sia tambah awak aing. Tapi roh aing urusan Allah. Masya Allah. Bingung dokter ge, bingung. Eta dokter teh ya, bebeja tah ka kiai. Yai, ternyata tidak ada sakit apa-apa, betul. Inilah ahli Allah. Keliru ketika ka rumah sakit jiwa teh keliru mana nu edan beneran, mana anu setengah edan, mana nu edan-edan. Ya kuari ge kadeu edan kabeh. Asli. Ini cuma akur bae jaweur di jiwa na edan ieu. Muqaddaruna bihijabil unsila yarahum ahadun ghairallah. Eueuh nu bisa neuleuh ka panganten. Panganten Allah kecuali Allah. Saha nu bisa kecuali hanya Allah, sebab nyanalah nu aya di hatina. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Fa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Nyana. Innallaha kitu la yakhfa alaihi syai'un. La yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ulu samar ka Allah. Apa Allah pernah teu neuleukeun ka urang sadetik? Teu pernah. Apa Allah teu pernah ngadengekeun sadetik ka urang? Teu pernah. Atau Allah ayat teu nyahoeun ka urang sadetik samenik? Teu pernah. Kurang sok dibaca kapan? La takhuduhu sinatu wala naum. Teu pernah nundutan, teu pernah sare. Teu pernah teu neuleukeun sadetik ka urang. Tapi urangna konyol amat di hareupeun Allah, nu selalu urang dideleukeun ku Allah, kok urang teh berani-berani WA-an, SMS-an, hanya orang-orang goblok. Itu dideleukeun ku Allah masih WA-an kan ya, Mas? Tolol. Jelema keur didengekeun ku Allah, make ngobrol jeung jahe segala rupa. Man ieu mah tolol bin goblok bin boloon tuh. Teu pernah lah tahu sinatu wala naum. Teu pernah nundutan, teu pernah sare. Urang teu pernah teu dideuleukeun di mana bae ayana, teu pernah teu didengekeun di mana bae ayana, teu pernah teu dikajahokeun di mana bae urang ayana, tetapi urang berani ka Allah, nu kangen Allah. Nah, teu jadi panganten urang mah. Ketika urang jadi panganten mahram Allah, maka urang bakal pinuh adab di hareupeun Allah. Kesetiaan urang timbul. Naon bae parentah Allah nyanggakeun Gusti, sebab di hati tidak ada siapa-siapa, hanya Allah. Aya nyanyian ge, di hatiku ada kumismu. Di hatiku ada bibirmu, goblok meureun. Lah hatiku cek jangan. Kadia aing mau peso. Ya Allah ya Rabb. Jadi kajian teh ngahiji di kerumunan orang banyak. Waliullah kajauhan, layak dipul wali ilal wali. Kula ka rumah sakit abah ngomong zikir bae teh mah jelema teh. Da teu kadeuleu biasa bae, tapi katebakeun. Sakumaha ieu di rumah sakit gila. Bukan gila beneran. Cek dok coba ge. Ternyata bener. Nyana bahasa lagi indah nia. Tidak ada yang lebih bahagia di dunia ini kecuali aku. Sebab keur babarengan jeung nu bogana. Manusia semua ngontrak ya kiana. Sebab nyana keur bareng jeung nu bogana. Dokter. Inilah orang-orang gila, termasuk dokter gila. Artinya tangan silahkan belenggu, kaki silahkan belenggu, hati dengan Allah bisa terbang. Fahadha tayyar yakunu fi batinil arif wa huwa insanul haqiqi.
Jelema bisa diimah, jelema bisa, tetapi rohna bisa ngalayang ke mana-mana. Beserta Allah keur papanganten jeung Allah, keindahanana keur babarengan jeung Allah. Nu nganyahokeun jasadna maka nyahoan keur diu, keur nangtung, keur ngobrol. Tetapi horeng keur jadi mahram Allah. Tetapi horenganannya keur papanganten jeung Allah, hanya duaannya jeung Allah. La yakunu min najwa salasah illa huwa rabi'uhum. Nyana bisa tiluan, opatan, sepuluhan orang nyana pikiranna keur jeung Allah. Iyalah qulubul asyikina laha uyunun tara ma la yarahun nazirin. Bisa hiber di kerumunan orang banyak, moal keliru. Ketika ditanya Gus Dur baheula jauh-jauh di Masjidil Haram, Gus coba tolong tunjukkan mana sih waliullah. Aya jelema make udeng-udeng itu kali bukan. Itu kali bukan. Aya jelema make bajuna rapi, itu kali bukan. Aya jelema make tasbih nangge di kieu-kieu kocek. Bukan. Aya di balik lawan, ketincak-tincak ke jelema. Itu dia. Guys, cek coba. Begitu dicek bener. Masya Allah. Orang Cirebon ketika hayang nyaho poe Jumat kan aya Kangjeng Nabi Khidir alaihissalam jeung Kangjeng Nabi Ilyas di Mekah di Masjidil Haram, Jumat di Masjidil Haram, Maghrib di Masjid Madinah. Selalu unggal Jumat. Hayang nyaho cek coba di mana tak Kangjeng Nabi Khidir teh di mana jeung kos kumaha. Nanya ke kiai-kiai nu sejen teu jauh ayalah seorang kiai Indonesia di Indonesia. Nah, coba tanya ke kiai anu. Nah, kiai saya ini rindu sama Kangjeng Nabi Khidir, pengen tahu yang bagaimana tandanya aja tandanya. Sekali dua kali itu bisa. Oh, karena maka sumpah wallah saya pengen tahu. Oh, kalau pengen tahu nanti kalau keluar ada orang yang tangannya dibelakangin, di belakangnya ada tasbih warna merah tapi tidak terlalu merah. Itulah udah ada ditungguan baik. Masya Allah. Aya ngarupa aki-aki tepi karsepe janggotan lain si iyo. Oh. Rudi bener di katugangkeun mawa tasbih warna beureum langsung ku janda cek ewak sasalaman bener ieu kan tanda Kangjeng Nabi Khidir eueuh tulangan. Langsung keluar minta didoakeun, minta didoakeun. Langsung Kangjeng Nabi Khidir ngomong, Kangjeng Nabi Khidir, saya ketemu dengan Anda aslinya dengan guru Anda bukan dengan Anda. Kok nyahoan? Pesuruh guru Anda nyahoan. Teta kos kitu teh sahanu nyaho tah waliullah mah nyahoan. Karena kamu maksa terhadap guru Anda sampai sumpah-sumpah. Jadi yang kelihatan bukan Anda, yang kelihatan guru Anda. Waduh, jalan. Bukan salah geus lain. Eta waliullah teh seperti kos kitu. Ketika orang dititah, nah iyalah aya rahasia ku waliullah mah. Nah, kok bisa kajahoan kos kitu teh? Sebabnya nangis jadi habibullah, kekasih Allah, mahram Allah, penganten Allah. Eueuh nu nyaho kecuali Allah, walaupun ditutupan, dibelenggu dan lain sebagainya, tetep bae kajahoan. Masya Allah karim. Wa qala azza wa jalla wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tanaqibul imamatu bil bai'ati lanarima ka bunda ya nasa apa sifat pemimpin bil bai'ati kalawan den bai'at wal asahu lam yutawi kala iku bai'atu ahlil hilli wal iqdi ngabe'atan ngajanjikeun ahlil hilli wal aqdi
minal ulama'i nyatana saking ulama waru'asai lan pirang-pirang pamimpin wawujuhin nas lan pirang-pirang zat manusia alladzina yatayassaru ijtima'uhum nyatane wong akeh kang narima gampang opo kumpule mas wa syaratuhum sifatus syuhudi lan utawi syarat mubayyin kabeh iku sifatus syuhudi sifat pirang-pirang syahid teka rasa orang cicing di dunia ku betah-betah nak sebab orang mah disebut nage keur molor cakang jeung Nabi annasun niamun manusia keur sarare fa idza matu intabahu ke hudang-hudang paeh bari wakar hes jadi keur ngimpi kuari ngimpi jadi bupati jadi gubernur ngimpi jadi lurah ngimpi jadi kiai pedagang sudager keur ngarimpi barang maot mahudang nyana gubernur eueuh bupati eueuh camat eueuh lurah eueuh jang ngimpi tamah geusan barang maot mantap bisa rajul pangjore-jorena jelema anu intabaha ba'dal maut nu hudangna sabada maut pangjore-jorena jelema hudang-hudang kakarak maut hudang-hudang sabada dapat jore jasa jadi nu bagus wa kuari ieu urang hudang tempo ka alam barzah alam akhirat ieu urang kuari keur gigisik ieu kuari ngaranna ya cicing di majlis keur gigisik encan aya hudang mah kakarak gigisik haju kawudukan haju leuwih parah barang diuk di majlis lain hudang merongkol ta ieu urang kuari keur gigisik karena kakarak deuk hudang nempo ka alam itu nah sabada ki musannif nyaritakeun tentang syarat jadi pemimpin jumlahna aya 10 kahiji syarat jadi pemimpin teh kudu beragama Islam status muslim teu meunang kafir wa kudu mukallaf teu meunang budak leutik teu meunang muedan ilu kudu urang merdeka teu meunang kasipatan kuroki amat hamba teu beunang kaopat zakaron kudu lalaki ulah cewek ulah awewe geus sing hade lamun geus diulah berarti bakal namun dipilih nimbulkeun karusakan tur nu milihna doraka sing ade nu kamari pernah milih awewe kudu ditobatan oh cenah teh mah kiai meureunanan teh mah nu ulah ge cak kiai di kulon ulah ge imam salat awewe imam pamimpin mah teu naon sakeun oh kiai ongkoh nyana maca kitab tilok berarti kiai si tilok baca kitab macana Quran lain kiai teh kuyai mun nya ge maca kitab ieu tah baca tazakaron jadi kiai pan di negara urang mah lain negara Islam, negara demokrasi sarua. Ketika urang berhadapan jeung masalah eta, urang babagi
supaya ulah terlalu jerote kasalahan urang geus masalah demokrasi nyieun kasalahan meleg-meleg atuh ulah keun beta mah nyieun aturanna demokrasi urang kuari mah ulah terlalu ketiban tangga jatuh ketiban tangga jadi rengsek teman kayak gitu bara jatuh doang teu ketiban rada deres bae paling ringsek doang guys. Nah jadi orang ulah sadajan di negara demokrasi ulah dipilih awewe kajian nyelamatkan diri orang bae si aya kiai anu ngajakan oh kiai geus mangga yang kiai bae tah mangga nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim kiai bae gitu Isya aing hiber geus beres ulah sok sia mejeuna ulah sok ka kiai modal kos kitu mah kiai kudu disoan modal kos itu sia goblok kiai lebih goblok tolol tuntuna turut bejeung kiai aduh ampun kelima kudu bangsa Quraisy maksudna aya benang merah jalur kepemimpinan kudu boga jiwa pemimpin mun teu boga jiwa pemimpin rusak negara acak-acakan kagenep adlan kudu nu adil benar-benar teu mementingkeun diri sendiri nyana siap untuk membangun bangsa jeung negara aya tanda-tanda keadilanana sebab kadele kurang hiji mau naik mobil kacana tilok ditutupan mana coba tangan pemimpin anu tutupan kaca malah dua mun boga rokok nyana teh kadele masyarakat nah hayang ngarokok kajen teh nyana teu ngarokok rokona dibikeun ka masyarakat tah eta kan ngeunaheun kana hatena menang we satahun pajakna dicokot rokok dibikeun pajak dicokot blon nu jelas kudu adil urang ngangan adil hese gua ketujuh mujtahidan inter berarti sebab itu negara lain desa-desa acan berarti loba konflik anu kudu dipecahkeun permasalahanana nyana teu kudu tuh nyatanya deui andai kata nanya hanya sekedar perbandingan jeung ilmu nu aya di otak nyana supaya lancar ieu negara kudu mujtahidan 8 sujaan kudu gede wawanen gagah ulah nu pelya-pelye gagah ngindaheun urang boga pamimpin nu gagah kumis gede mantap hehehe janggotan oh cambangan jadi urang neuleuh tanjak ge asana betah urang barang neuleuh presiden atau raja urang ya ini mah beti kali kumisan janggotan macam ulah datang ka kos itu teu bagus mun kunjungan ke Arab bisa didumling gitu. Sujaan kudu nu gagah 9 zaroin yang kaharep sing ade yang kaharep si hayang ke kaharep jang diri urang bae salametkeun tanggung jawabna ke di akhirat orang maka ditanya engke ieu mah geus mah geus bae geus tanggung ka neraka geus mah geus ieu mah endek bae endek nah deuleu ku urang mana nu gagah lalaki geus menaya aya wae ulah lalakina nu gagah pinter eta nu dipilih ku urang kajen nyalametkeun diri urang bae elek menang sabodok aing mah geus sakitu ta pemikiran aing teh ya lantaran engke ditanya di akhirat jehe kumaha gitu 9 zaraib ngabogaan pemikiran nu luas wawasan anu jero nu luas sebab negara 10 boga dedengan sempurna di dalam sempurna ucapanana sempurna hartina teu balelo ulah ro jeung al sarua cadel ngaranna
mal beres atuh ro jeung lam kudu beda ro lam lamun akur engke teu bisa sifat anu wajib di Allah kesifatan ku sifat basol ro basol empatnya naon cadel jadi basol ro lain l tungtuna dikurangan sifat wajib di Allah sifat baso pak baso aing re teu bisa lam salah mending baso kan jadi salah tuh gitulah persyaratan jadi pemimpin imamul azam presiden raja atau di bawah dunah yakni gubernur bupati camat lurah termasuk RT itu teh raja RT teh sakarajaannya ada sa RT itu jadi taker RT raja itu pakai celana pendek pada RT raja kuari dek jaritakeun kasahanana jadi imamah kumaha ieu sahna nyana jadi pemimpin seseorang anu memenuhi persyaratan 10 tadi sesuai dengan kriteria anu tadi nyana bisa sah memimpin bangsa kutilu perkara nomor kahiji wa tan'aqidul imamatu bil bai'ati wa tan'aqidul imamatu bisa kabundel nyangred sah maksudna jadi pamimpin sifat pamimpin yakni imam presiden gubernur bupati bil bai'ati ku bai'at di beat di zaman baheula pertama nu di beat ialah Sayyidina Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu. Pertama nu di beat jadi pemimpin adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Seluruh sahabat anu ngabogaan wawasan anu sampurna berpangkat ijtihad mujtahid berbagai kelompok tina kelompok dicepol untuk mengesahkan kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Datangkeun Sayyidina Abu Bakar bari Sayyidina Abu Bakar mungeun Sayyidina Abu Bakar cerik Sayyidina Abu Bakar ketika dipilih jadi khalifah embung. Masya Allah, sarua ketika Sida Umar ge di beat jadi pemimpin sarua setihun Sida Umar lantaran sarua jeung ngangsongkeun diri ka seuneu. Iya, nomor kahiji di beat lain hayang di beat tapi masyarakat tokoh masyarakat ngabeatnya dijadikan pemimpin. Mentek dituk Kangjeng Nabi tanda akhir zaman geus deukeut datangna Dajjal. Nomor kahiji masa cepet as-sanah kasyahri wa syahru kasab wa samakal yaum kasah as-sa'ah kal dakik dan atuh daki maka itu. Nah, satahun ko sabulan, sabulan ko saminggu, saminggu ko sapoe, sapoe ko sajam, sajam sakumaha okos meuleum daun korma anu garing. Perat beres. Perasaan urang di akhir zaman engke Kangjeng Nabi perasaan manusia di akhir zaman geus deukeut datang Imam Mahdi neta teh cepet jasa. Kuari geus hampir kabehan nyaritakeun cepet. Kahiji. Disusul kedua yang mukjizat Kangjeng datang ka kos kitu teh nyaritakeun masih kana jauh ribuan tahun ku Kangjeng Nabi geus dicaritakeun.
di akhir zaman sabada terasa cepat ku kabehan zaman bakalna cuaca genjlong teh artina nu ngaran usim hujan nu ngaran usim panas. Musim hujan diisi ku panas, musim panas diisi ku musim hujan, sehingga sulit bagi petani untuk menerka musim hujan iraha. Sebab terjelas hujan, teu diperkirakan bulan eta hujan baik. Teu diperkirakan bulan eta bakal teu hujan, teu diperkirakan bakal hujan, henteu jadi genjlog waktu. Eta geus tereh deukeut Imam Mahdi datang. Nu paling deket engke setahun hujan teu eureun-eureun. Hujan teh mengacrek bae hujan ke eureun sajam 2 jam mendung deui hujan. Ke eureun sajam 2 jam 5 jam aya genep jam eureun teh hujan ke hujan deui ngacrek bae hujan. Ke aya 12 jam teh hujan berarti sapoe tapi mendung ke beuting na hujan atau peuting teu beurang hujan setahun kitu bae cuman eta hujan teh layum bitun nabat henteu ngajadikeun tatangkalan ongko hujan tapi garang teu jaradi pepelakan nu melak naon bae ge biasana mun kahujanan nyembrung ieu mah malak garing teu jaradi. Nah lamun geus eta terjadi eta mah geus detik-detik terakhir bakal datang Imam Mahdi. Kuari mah kakarak datang ge ka hiji perasaan cepet zaman nomor kadua waktu geus ada ngagenjlog kuari musim hujan musim panas mata Kangjeng Nabi masyaallah ieu mujizat Kangjeng Nabi. Kula wasok mutalahan mujizat pohara geus karasa kuari. Tinggal ngecrek hujan engke aya suara di berbagai pelosok di kaler aya suara seperti suara ki trompet atawa suara ti kidul atawa ti kulon suara ti wetan atawa ti jerotan aya suara gesekan atau suara ti luhur ieu geus sarua geus tereh datang. Nah ieu ngecrek hujan ti Kanjeng Nabi bakal ngecrok tapi teu jaradi tatangkala. Panas ongko musim hujan tapi panas. Ongkos urang naik mobil mewah tapi kesangan. Slow bapan gua. Naik mobil do mau Fortuner, AC-na gede. Tapi di jero mobil kesangan sebabnya di udag-udag hutang mobil lagi ngeriditan hutang kawin mah aya 3 aya 4 nah ngan dibobodo kabeh ge ku duit na ngahutang di bank. Nah ieu ke di akhir zaman barudak jin ke barokah hutang kabeh Masya Allah. Penelitian hadis Kanjeng Nabi akhir zaman geus rada loba di antarana engke jelema lalumpatan menuju neraka. Cak Kanjeng Nabi di akhir zaman mah kabeh jelema lalumpatan menuju neraka. Sahabat caricing bae. Maksudnya salah tante Kanjeng Nabi ngomong nyarita. Kanjeng Nabi balik deui ngomongna di akhir zaman mah jelema lumpat kabeh ka neraka percis kos kuya mun dibahasakeun urang mah kos kuya ngagejeburkeun diri ka cai kuya di luhur aya naon bae gerbek blus kuya mah ka cai aya naon gerbek blus ta ieu masyarakat manusia di akhir zaman percis kos kuya nyalabatkeun diri ka cai ieu ge lalumpatan ka neraka. Jadi ngegejebur-jeburkan maneh ka neraka di akhir zaman mah. Sahabat tetep masih culak-cileuk keneh wae. Masa sih cak hatena. Neraka kan seuneu. Mun jelema kudu ngagejeburkeun ka seuneu.
Ima jelema meureun teu normal di akhir zaman teh wae mah Kangjeng Nabi salah ye masih didengekeun bae ku sahabat asana meureun aya kekeliruan ieu Kangjeng Nabi kan berus sadurungna sahabat teh masih kene culak-cileuk banget teu percaya cak Kangjeng Nabi di akhir zaman ke jelema lalumpatan menuju neraka percis kos kuya nyalamatkeun diri ngagejeburkeun ka cai engke jelema masing-masing kabeh berduyun-duyun malah mah mun aya anu rada lambat kunyana disingkirkeun lambat-lambat sisia ka neraka disingkirkeun kunyana anjeula jadi anu jelema-jelema anu ngahalangan di lambat sia ka neraka bae kudu lambat anjeula wih bari yang berani ayo aing geula geus aing jadi pamimpin neraka geus oh beranian jasa berarti kan geus 3 kali Kangjeng Nabi nyarita kos kitu tah berarti beneran nanya lah sahabat wani 5 ya Rasulullah kunaon bisa kos kitu ya Rasulullah bisa jelema berduyun-duyun ka neraka sebab jelema kabeh memberanikan diri hayang jadi pemimpin mendaftarkan diri hayang jadi kepala desa mendaftarkan diri hayang jadi bupati mendaftarkan diri hayang jadi gubernur mendaftarkan diri hayang jadi presiden hayang jadi menteri eta ngaranna bermenuju neraka jahanam ya Allah ya Rabbi urang lamun ngomong kos gitu pan bupati dah kiai bibisaan tok sama kos gitu mah ya aing mah keur ngaji sia dek ngadengekeun teu kajeut jadi mah ngaji ge ieu bangsa jeung jelema nu kos ka dieu be nu laletik aing. Muga de mah teu kudu ngaji geus, sia jeung Kiai Golkar bae ka ditu. Aing mah keur nyaritakeun akhir zaman. Mun teu percaya datang bae dibere kitabna baca ku sia. Iya, teu bisa cenah macana. Emang sia mah ciri neraka teu bisa maca kitab. Ya anu ahli surga mah bisa maca kitab. Waduh, cak mari maju makanya aing henteu. Teu pandai ngadengekeun pamimpin mana kuari nu daek ngadengekeun ngaji nu bener deuleu sa Indonesia ayo teangan camat nu daek ngaji nu bener sugan aya di Pandeglang mah sugan aya di Serang mah coba sugan aya bupati nu daekeun ngaji nu bener ieu mah maksudna ngajina nu bebeneran Al-Qur'an jeung hadis beneran ya ceuli aing sumpungkeun asal aya bae ge mana gubernur ima ngaji bae heula ulah ngalaksanakeun ngaji nu bener mana mantak aing ngomong kos kitu teh bibisaanan teh mah kiai sakeuna teh ya tuh aja nih bibisaan aing terus ya tuh percaya sia atuh babagi bae ge di akhirat dah surga mah lain nu ki uci anu pangeran aing mah wau jeung pangeran goblok ya gue ini sombongannya lah sombongan gitu memejeh nah pacar baik bener bae sombong lah angkorak sia nah ieu mah keur carita di akhir zaman eta Kangjeng Nabi deuleu lah dikena kitab Mukjizatur Rasul di akhir zaman aya kitabna beuli geus mah jang pamimpin bae beuli sia mah teu kudu lah cukup ngadengkeun di aing geus ya Kiai Golkar tilok ngomong genu kitu pan Kiai partai tilok aing ye gua ngomong ye berduyun-duyun jelema menuju neraka kaget sahabat salah ngomong meureun Kangjeng berduyun-duyun jelema ka neraka asana lain meureun berduyun-duyun jelema ka neraka aya anu mandeg disikirkeun awas ya ayo sia mah ka nerakana halangan aing oh berarti bener cak sahabat 5 ya Rasulullah kunaon lantaran jelema memberanikan diri hayang mimpin batur puguh diri nage bobolokot ku dosa dek mimpin batur pan di zaman Kangjeng mah asal aya nu hayang we nyekel bendera memimpin perang ulah cek Kangjeng Nabi berarti aya gorod di balik mimpin perang aya keinginan nu tersembunyi di jerona ada udang di balik aduh ya mah ongkos nulungan rangda
eta teh ada udang di balik rangda eta ka jeung kumaha aya rangda katabrak sepeda di ais eta teh lain sangais-gaisna mun ditanya karunya jasa katabrak sepeda cek cenah isukna aya nini katabrak motor diantapkeun ku nya goblok tadi pendi blon korek ada udang di balik eta. Aduh, masya Allah. Nah, iya ge jekel bendera ketika hayang. Teu cek Kangjeng Nabi. Aya gorod ketika embung karak ya. Masya Allah mulus berarti. Nah, jelema di akhir zaman teh anu memberanikan diri hayang jadi pemimpin, berarti nyana keur lumpat menuju neraka jahanam. Jelema anu dagang di akhir zaman mah berarti jelema anu siap ka neraka anu dagang ge. Sahabat kaget, je pan ka dagang-dagang atuh. Kaget sahabat ge pan ka dagang-dagang kunaon? Sebab di akhir zaman mah eueuh anu teu riba. Dipikir je berarti menuju neraka kabeh. Eta geus deukeut tamatah geus kos kitu mah geus deukeut biasa. Nah, geus cerita akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman kasatu waladi zina, tanda akhir zaman teh mabok, tanda akhir zaman teh kitu sarik maling, kabehan maling, geus puguh masyarakat maling HP, maling sepeda, maling motor, maling mobil, atuh jadi negara ge maraling, beda ngaran doang, jang masyarakat mah maling, jang di luhur mah korupsi, beda ngaran. Urang lembur teh nyahoan korupsi pajar lain maling. Baja maling, mun urang bebeja ka urang lembur kan ini tuh, itu tuh tukang korupsi, bagus amat. Bagus, saknya teh. Itu nyaon korupsinya mah. Sarua jeung air mineral, barang ku urang dibere ini air mineral, embung ini mah air mineral mah. Kunaon? Eta kan dicampuran mineral. Oplok. Cek jana meureun mineral teh pajar ragi lah kira-kira gitu tah. Nih air mineral bagus nih. Embung ini mah. Ayo kudu dicampuran mineral mah. Ya ini. Udikna gebelah ditu deui udik. Tamati udik teh masih 2 km ka ditu. Eta loba bahasa-bahasa di akhir zaman mah urang lembur teh nyaho. Maksudna ditekan situasi dan kondisi. Cak urang lembur teh mah kiai isian malulu. Cenah ngomongna ieu mah teu betah. Orang lembur atau diberi bahasa kos gitu ternyata ndek intelekan jadi orang lembur teu ngarti eta teu nyambung ngaran jadi lembur mah ngomong lembur bae so sekolah ye loba jasa nu nitahan bahasa Indonesia teu betah ieu mah emang teu betah teu bisa teu bisa teu bisa asal pakai bahasa Indonesia bae kandas. Okos kurang rajin bahasa Jawa, kebal-kebal Sunda deh banyak lagi. Aduh, masya Allah. Nah, iya. Jadi orang namun nyaritakeun mujizat Kangjeng Nabi kadang hayang seuri bahasa Kangjeng nan hayang seuri hebat amat ngabahasakeunna yusafiruna ila jahannam. Berangkat kabeh ka jahanam. Muka dua yas'auna ila jahannam lumpat yas'auna mah yusafiru mah leumpang yas'auna mah lumpat sahabat kaget tanya luatan si ka jahanam horeng bener sia ulah yang serikeun pamimpin lumpat ka jahanam nu tadi kadua pedagang ge orengana lalumpatan ka jahanam nomor katilu cak Kangjeng Nabi di imah bae ge tetep ka jahanam bae yeuh ajeuna mah kabehan tah bupati rada lega bae. Tadi masa kaing doang cak bupati jeung gubernur sia ge sarua. Hayu atuh berjamaah lah. 5 ya Rasulullah kunaon make jeung di imah bae ge sebab di jero imah ge teu kaluar tina maksiat. Di jero imahna di jero kamarna nyieun kamar deui. Di jero kamarna nyieun kamar deui dipoekan tetep maksiat bae. Allah Karim. Sebab apa di jero mainnya geus bisa make jaringan internasional sanajan di jero kamarna di kamaran deui kamarna dipoekan
tapi nyana bisa nempo Hollywood di jero kamarna di kamar dipoekan tapi nyana keur aya di Hollywood. Ya Allah ya Rabbi, Masya Allah, pindahkan keur aya di California. Masya Allah, pohara. Ya Allah, jauh teuing lah ke California mah, pencet deh Texas. Woi, cek ini eta sih negara mana? Ulah loba omong nih. Nini mah nini bae nyahona paling ge bojong bae. Kendal bae nyahona bangsa nu karari itu bae teketos bae. Geus nyahona kadinya bae. Pugu di bojong geus sarujeng di Texas kuari mah. Eueuh nu teu akur kuari. Kahirupan di Amerika jeung di Citra aja atuh beda. Kahirupan di California jeung di BSD teu beda saeutik ketika can akur. Sok deuleu naon nu eueuh kuari. Di BSD lamun di Amerika urang ningali minuman bebas, urang turun di pesawat di Abu Dhabi, minuman timimiti segede cinggir datang ke segede awak, minuman haram aya digelar di Abu Dhabi. Cek urang ieu negara Islam nama ieu, tapi pan minuman pohara. Meuli urang roti di dinya, plak nu belah dieu belah kulon nyelempet dibuka. Aya gambaran jerona roti kula gitu bebejakan nu sejen kula doang eta geus aja mareuli roti meuli roti garing belah ditu belah ieu kan minuman toh. Wow, barulut tempat teh di Abu Dhabi. Cek kula teh meuli roti belah ditu tah. Nah, meuli leutik sagede korma segala naon teh dibeli buka aya gambaran. Sia seri emang ngarti teh naon sih? Maksudnya aya gambaran tuh pakai celana sia. Geus ditutupkan deui ku kula lah. Dia kan banjang bawaan ka imah. Masya Allah karim. Geus beres. Haji caritana ieu kan aya ngarokok, kan teu meunang ngarokok bebas. Ayalah tempat-tempatna di bandara teh. Di ditu hiji dia ya karena ada sepi di dia ya ulah asup kadinya keur asup mah kula sorangan menang meureun samenit brus urang baru le datang marah ke calana make sakit ya aing betah ya cek perlakuan ngalakukeun nu teu senonoh di jero dihareupeun manusia geus biasa kaluar we kula. Masya Allah karim. Eta di Abu Dhabi, kos itu di Abu Dhabi encan di jerona, eta kakarak di bandara. Masya Allah karim, encan di Amerika, encan di Inggris, encan di Jerman, di Prancis. Teu kudu jauh-jauh di urang emang kumaha gitu. Masya Allah. Tanyakeun ke kacamat ge. Pan nanyakeun kacamat berarti ya rahasia. Geus teu kudu nanyakeun ka urang lembur kacamat, camat anu gaul tapi camat. Saha? Itu jauh kula wae, waktu jauh gitu. Jauh jasa. 1, 2, 3, 4 camat nu gaul nu sok biasa kapanggih di satelit. Terus siapa semuanya satelit kan tadi mana? Dasar lembur sih mah. Kampungan. Kos gitulah Indonesia eta ge Tangerang. Mantak berduyun-duyun menuju neraka. Di akhir zaman geus eueuh anu henteu lumpat ka neraka. Cerik kabeh sahabat ketika cerik tetapi aya keneh manusia di eta zaman anu tetep ngomongna teger bae nyana menjaga mata ceuli jeung sajabana tetep bae ka Allah eta teh cek Kangjeng Nabi saeutikna ge saeutik deui. Qolilan bahasa qolil teh saeutik agol min golil. Jadi itu bahasa kajian agol min golil leuwih saeutik tinu saeutik jasa mun cak urang saeutik jasa eta ge direntogan bae ku bangsana deui nyana negakeun ke hak negakeun adil jujur dina kakarak nyarita doang geus direntogan ku berbagai tokoh ku berbagai masyarakat jeung ku berbagai tapi tetap aya bae cak Kangjeng Nabi. Datangkan ke Imam Mahdi turun, datang ke Dajjal aya we hiji mah
setiap negara kabupaten dibere ku Allah hiji. Cuman geus hese nyalametkeunana sakadar nyarita. Iyalah Kangjeng Nabi nyaritakeun mukjizat di akhir zaman. Geus kuari mah zaman geus karasa cepet, waktu ngageser geus encan doang hujan ngecrek satahun. Angkep lamun kula nyaritakeun Mekah bakal dilebaran, Madinah bakal diberet geus eukeur malah. Nah, ieu tinggal hujan ngecrek satahun tapi teu jaradi. Naon teu jaradi. Jelema berduyun-duyun menuju neraka jahanam. Teu karasa. Masya Allah. Tetep urang mantak ngaji, urang hayang salamet. Mudah-mudahan urang kabehan disalamatkan ku Gusti Allah. Keluarga urang, pemajikan, anak incu urang disalamatkeun. Pamimpin urang geja eta mah ku nafsuna ieu ketikanya nangaragap nurani nama tetepnya lagi ceurik sarua bae hayang salamet. Mudah-mudahan dibere babalik pikir kemudian nyana bisa ningali ka arah anu salamet. Amin ya robbal. Watanakidul imamatu, bisa sah jadi pamimpin, jadi presiden bil bai'ati ku di bai'at. Wal asahu nurutkeun cekal asah bai'atu ahlil hilli wal iqdi. Saha minal ulama'i war ru'asa'i wa wujuhin nas alladzina yatayassaru ijtiba'uhum. Artina nu milihna teu kudu keseluruhan. Negara nama bentukna khalifah, tapi praktek memilih nama bai'at. Kulantaran bai'at teh aya bai'atu ahli hilli wal iqdi, berarti aya pemilihan demokrasi. Sebab ketika harita nu hendak dipilih diangsongkeun tilu tokoh, lain bae Sidina Abu Bakar Siddiq. Ayat tilu cuman nu dipilih Abu Bakar Siddiq, berarti kan hampir mirip secara demokrasi pemilihan nama dipilih biasa. Nah ieu keur carita memilihna wal asau bai'atu ahlil hilli wal iqdi. Henteu kudu keseluruhan masyarakat nu buta dituntun, nu torek dituntun, nu nini dituntun, teu kudu. Jadi dipilih per desa sabaraha nu boga wawasan untuk maju. Lamun sakecamatan sabaraha desa pilih per desa teh. Mun sadesa aya 18.000 manusia. Kemudian diperkecil deui ku ari mah. Di kitu naon ngaranna? Dipekarkeun jadi 8.000 atau 7.000 per desa. Eta nu 7.000 tingali per kelompok-kelompok nasasi nu boga wawasan untuk maju ieu teh jang keselamatan bangsa jeung negara ahlil hilli wal iqdi. Geus ulama nu milihna ulah diberean duit di umrah-umrahkeun supaya manehanana milih tegala dibere motor dibere mobil, aduh eta mah sogok menyogok ngaranna. Lamun aya kiai nu narima sogokan ti pemerintah, sogokan ti jelema-jelema nu endek calon, eta berarti kiai keur lumpat nerleng bae dek menuju neraka jahanam. Teu kudu ese dengan kiai kos kitu. Lamun aya jelema kiai dek milih pemimpin tapi jana menerima sogokan ti partai, ti ketua, ti kandidat, berarti eta kiai keur ninggalkeun masyarakat dak menuju neraka jahanam. Tinggal kukula ada ditanya aya eueuh kiai nanogos gitu. Aya, lamun aya pang nyebutkeun saurang. Coba ulah isin-isin. Saurang we. Di Tangerang we teu kudu ka sarang-sarang. Tangerang aya eueuh. Aya, urang Pasar Kemis aya eueuh. Sia mah aya bae, kagak deketan ka Cilongok sia. Sia mah deka aing meureun, kajen kuku mah ge. Dasarna sia mah ekstrim.
Nah ulama memilihna boga wawasan. Di samping ulama ruasa, pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh, wa wujuhin nas, tua-ketua manusia anu gampang kumpulna dalam rangka menyatukan visi dan misi untuk memajukan bangsa jeung negara. Masya Allah, nu milihna nu kos kitu. Yes. Kuari maka simpulanana bae wa syartuhum sifatus syuhud, syarat jelema nu endek mengangkat kepemimpinan ulama, tokoh, termasuk kitu kepala-kepala kampung dan lain-lain sebagai berbagai lapisan masyarakat anu dianggap mempunyai wawasan. Syaratna sifatus syuhud, sifat saksi. Nu kira-kira nyana jadi saksi sah berarti kasifatan minal adalah wa gaya. Nu milihna kira-kira santai jadi saksi sah berarti ngabogaan sifat adalah eta. Jadi henteu sakabehna ieu mah kabeh kita milih. Nu embung dibere duit, anu embung ge dibere mobil, keunang ngeukeui milih ka ditu dipaksa karana eta kos kitu mal beres. Satungtung pemilihan umum model kos kitu nagara ulah diharapkeun kudu beres. Satungtung kiaina nu endek ngararapih ngabantuan jangan luruskeun nagara nyana ngabutuhkeun kana sogokan keneh ieu mal beres nagara. Nyana nu sok pidato oh rosy wal naon kana ka dituna finar cek nyana ya rosy wal murtasi finar nyung nyogok nyung narima sogok ka neraka hulu nyana tas dibere motor mio ne cekal huluna heuh sia ngomong goblok kieu teu bareres kali dia okos jelema di kota Allahu Akbar Allahu Akbar bayana naon Allahu Akbar pas azan Allahu Akbar hes ai tiap tadi Allahu Akbar beratas itu Allahu Akbar waya azan hes tekan teu beres eta geus balikan urang ngaji kuari hudangkeun awak urang nu keur hees supaya gigisi tempo gerak ka alam barzah. Ulah neulean batur awak urang bakal dibaringkeun di alam barzah. Teueuh nu dibawa kabeh ge sugih teu dibawa, gagah teu dibawa, kabeh ngan awak urang we jeung boeh. Dibukakeun ieu na ditempelkeun pipi urang kana taneuh. Sakadar urang gagah, sakadar gagah keur hirup paeh mah geuninganan kos kitu. Sugih keur hirup paeh mah geuning kos kitu. Baring bae bentakeun mata hate urang aing teh bakal kos kitu. Kabeh nu daek milu rekan-rekan ngan sakada datang ka bibir kuburan. Pemajikan jeung anak datang ka bibir kuburan doang. Pemimpin urang kepala urang mun urang bawahan ngan datang ke bibir kuburan doang. Selesai. Ditutup kuburan urang sorangan di jero. Tanggung jawab urang bakal datang amal-amal urang bentakeun mata hate urang eta. Nah lamun geus bentak itu kan rada dijaheueuh horengan eta ngaranna bentak udang ngaranna geus inget kanu bogana ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nailah di negara Islam cara memilih pemimpin di beat. Cara ngabeatna cekawal asob bayatu ahlil hilli wal ikdi ngabeatna ahlil hilli wal ikdi yakni minal ulama war ru'asa wa wujuhin nas. Ulama-ulama jeung pemimpin-pemimpin jeung tokoh-tokoh masyarakat anu mudah berkumpulna untuk menyatukan visi dan misi dalam rangka melajukan bangsa jeung negara. Syaratna sifatus syuhud, sifatus syuhud kudu sahnyana jadi saksi. Berarti kesifatan ku sifat adalah ulah kabehan memilih jam milih nage nya nama kitu boga wawasan.
teu boga wawasan jeung ngemajukeun umat bangsa jeung nagara, teu boga pikiran kumaha ieu bakalna lamun dipimpin ku seeta nagara urang, perpolitikan, perekonomian, perbudayaan, leuwih agama. Lamun urang geus nyaritakeun agama, kan mayoritas di Indonesia mah urang geus korban Jakarta geus dipimpin lain ku muslim tapi ku kafir. Teu beurang di jero kan aya musliman. Eta geus bentuk kasalahan, mangga bae ieu negarana demokrasi kan tetep bae. Urang teh hese ngayakeun muludan di Jakarta. Cobalah gubernur dipersilakan untuk nyambut. Ayo nyanang ke kumaha nyambutna? Hah? Wih. Sebuah nirwana. Lain Kanjeng Nabi nyarakeun nirwana, golok ya. Nyaritakeun rajaban panggil coba mal bisa. Jadi geus eueuh agama mah macet, sedangkan Indonesia mayoritas agama atuh kudu dihormati mayoritas kajian kumaha ge. Nu mantak ti baheula di urang mah negara demokrasi terpimpin teu murni, henteu bisa nuturkeun Amerika langsung ka pusat ka ditu secara utuh sebab lawan mayoritas Islam, loba ulama-ulama, loba wali-wali. Aya kesenjangan atuh lamun kos kitu. Sebab non paling istimewa agama mah Islam. Sebab di Islam mah kabeh merasa terhormati. Kristen dihormati ku Islam mah, Buddha dihormati ku Islam, Katolik dihormati. Pokoknya masing-masing, tetapi anu bercokol memimpin tetap kudu Islam. Nyana tetap dinaungi. Tingali riwayat para khalifah. Tingali riwayat para khalifah khulafa ur-rasyidin. Kabelah dieuna mantak 35 tahun masa kenabian, masa kekhalifahan, kemudian ka dieuna sultan, kabelah dieuna cek Kangjeng Nabi sabada eta geus kali itu acak-acakan. Ya, khairul qurun qarni. Terus mayali ali. Nah, berarti Kangjeng Nabi terus sahabat tabi'in tidinya ka dia acak-acakan. Urang di zaman acak-acakan tapi masih keneh bisa maca Quran, maca tafsir ieu ge anugerah ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman akhir anu geus lain lalagaan, urusan riba, urusan keadilan geus eueuh, kejujuran geus eueuh, tapi tetep bae aya keneh nu beuntas saurang-saurangan di negara aya komo di masyarakat mah teu rusak kabeh. Sakieu geus alhamdulillahirabbil alamin. Salametkeun diri urang, eueuh nu ngarunyaan ka diri urang, iwati diri urang. Batur mangan sakadar huhahehe doang. Mantak Tan Abdul Qadir kedatangan tamu. Setelah kedatangan tamu nyaritakeun cintana ka seseorang. Seri Tan datang deui tamu nyana nyaritakeun cinta ka seseorang. Seri geus beres ngobrol nyaritakeun cinta, nyaritakeun bendu. Kasih anu mah cinta, kasih anu bendu, kasih anu cinta, kasih anu bendu. Cek Tuan Syekh, cinta ente jeung bendu ente tetep neraka jahanam. Kunaon emang? Sebab cinta jeung benduna lain lillah, aya kepentingan. Urang resep jasa ka tokoh nu itu, pohara. Emang kunaon mantak resep sok merean bae. Aing bendu jasa kasih itu, kunaon pelit. Tuh kan? Aing resep jasa ka kiai itu batu. Emang kunaon kiai itu mah naon bae ge jeung meunangnya nama. Itu pokoknya menang baik, anu mengkredit menang, segala menang, kalau deposito menang, aing geunaheun. Kadinya aing bebarengan jigana nonton bola tak, kiai mah kudu kos kitu internasional. Aing resep jasa kajana mah. Bendu kasih itu bendu jeung resepna kabeh lain lillah sarua jahannam keneh. Masyaallah. Dah ieu nomor kahiji jelema diangkat jadi pemimpin melalui pemilihan. Di BAT dipilih ku ahli hilli wal ikdi. Nu milihna ulama ruasa wujuhin nas. Yakni nu kasipatan ku sifatus suhud, sifat adalah
sahnya jadi presiden lantaran dipimpin ku jelema-jelema ku tokoh-tokoh ku bangsa-bangsa anu ngabogaan wawasan tur ngabogaan sifat keadilan nyana mingkila dengan prima ngeunaheun teu leceh. Nomor kedua wa bi istikhlafil imam wallahu a'lam.